Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Orang ngajengkeun hanca derasan orang kitab Akhlaqul Banin juz kahiji bab ka-8. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi yukari nabi anjeun teh Muhammadun eta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayyuhal waladul adibu he budak anu beradab. Kama saperti perkara yajibu wajib alaika ka anjeun. Naon antu azima yen ngagungkeun anjeun rabbaka ka pangeran anjeun subhanahu maha suci rabb wa ta'ala sareng maha luhur rabb. Yajibu wajib alika ka anjeun aidon deui naon antu azima yen ngagungkeun anjeun nabiyaka ka nabi anjeun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa tamla'a sareng minuhan anjeun qalbaka kana hate anjeun bimahabbatihi kalawan mika cinta ka Kangjeng Nabi hatta tuhibbahu sehingga mika cinta anjeun ka Nabi aktsaro kana leuwih loba min mahabbatika tinimang mika cinta anjeun liwalidaika kadua kolot anjeun wali nafsika sareng pikeun diri anjeun. Di annahu karena sayaktosna Nabi allazi eta anu alamana ngawuruk Nabi ka urang sadayana dinal islami kana agama Islam wa bisababihi sareng ku sabab Nabi arafna terang urang sadayana robbana ka pangeran urang sadayana wa farraqna sareng misahkeun urang sadayana bainal halali antara halal wal harami sareng anu haram wali anna Allah ta'ala sareng sayaktosna Allah ta'ala ahabbahu etami ka cinta Allah ka Nabi faja'alahu tuluy ngajadikeun Allah ka Nabi afdalan nasi kana pangutamana manusia wa sayyarahu sareng ngajadikeun Allah ka Nabi qudwatan kana jadi contoh lana pikeun urang sadayana bil akhlaqi dina akhlak wal adabi sareng tata krama. Ida ahbabta di mana-mana mika cinta anjeun nabiyaka ka nabi anjeun sallallahu alaihi wa alihi wasallama fattabi'hu mangka kudu turut anjeun ka nabi fi siratihi dina tingkah lakuna nabi wa ma sareng kudu migawe anjeun binaso ihihi kana pirang-pirang nasihat nabi litanala supaya meunang anjeun mahabbatallahi kana mika cintana Allah wa ridhahu sareng ridhona Allah.